Geus hujan pararasa kieu. Biasa. Nanti teu pararugu bawaan geus reueub kieu. Ka ulang tahun teh sin teu kaburu we. Coba kapegat ku macet. Anak Mang Edi teh anak ka sabaraha hiji nya ulang tahun teh. Tuh. Anak ngeuceureum deui ieu teh sin kaburu hujan deui we. Kabur gitu moal ieu teh ulang tahun teh. Tapi nah, amun teu kadenge musik-musik acan. Biasana mah aya ulang tahun teh aya musik. Lagu anak-anak ieu mah eueuh. Cenah rek ngangap dangdutan deui. Geus dibere 2 juta Mang Edi teh. Kamari teh di TF piraku teh dipake duitna kitu. Wah, ieu mah cilaka ke-12 ieu mah. Pake naon duitnya? Mana ting atauheun. Si Ijah mah curiga meureun tah urang babawaan kieu loba mah. Sugan we kabeuli hatena si Ijah ayeuna mah. Beak sabaraha juta urang teh balanja oge tipikeun kaludas tabungan. Can pake nyewa mobil, can ieu beubeulieun ti kota makan mararahal. Komo ti teh ti Ramayana ti Indomaret mah beubeulieun ge edan we lah. Bener ieu mah. Apa can mulai apa geus-geusan sih? Teu kadangu-dangu musik-musik acan. Penasaran aing mah. Tapi ieu teh nya sieun curiga moalnya si Ijah cenah teu dionang jeung datang sagala. Ari eureun hujan beres ulang tahun teh sakara budak teh alhamdulillah teh ngabeberesna tenang beberes eta bapana budak dibawa ulin ka mana cenah ari aing teh digubug abang kana aing di imah loba pigaweun goblok boga salaki teh da dibawa ka mana budak teh. Nah kitu udah urang mah teu dionang ku si Ijah mah ku Mang Edi we dibejaan teh tina WA. Tapi bae pede we deh urang mah mawa kado. Bukan we kabeuli hate si Ijahna. Nah didangu-dangu teh suara musik. Wah teu balik ieu masih Mang Edi. Pake naon ieu? Teu pake ririaan ulang tahun anakna geuningan duitna ge. Kamanakeun ku urang 2 juta tah? Kok pakai selingkuh deui gitu? Kurang ajar si Edi. Geus usah saha geuningan. Aneh Mang Edi teh duit 2 juta dikamanakeun. Pantesan jarang nga-WA, jarang ulin. Buah-buah dipake selingkuh deui. Geus masih ida dineri si Ijah teh ku Mang Edi gara-gara jeung urang teh deket jeung urang. Piraku ayeuna rek selingkuh deui ti urang kita Mang Edi. Aing mah urang mah kurang kumaha, mere duit, mere dahareun, perhatian. Kurang ajar si Edi, sia awas botak aing ya. Penting euy. Nya Mang Edi. Mang Edi, Naon atuh Neneng? Meni gogoroan Edi wae rek naon? lain ieu teh caritana cenah ulang tahun budak didinya teh. Siapa meni angka ribung teh? Mawa naon eta sia? Nya apa atuh dibejaan ku Mang Edi dina WA. Si oroknya cari perhatian merunnya. Lain urang mah teh babawaan karunya we. Saha nu ngeunang maneh da urang teh ngeunang maneh? Urang teh perhatian ka anak didinya, karunya kan ulang Cari tahun. perhatian wae sia. Tah ada kagok atuh urang geus balanja. Hargaan urang teh geus balanja loba kieu jauh-jauh. Da aing teh ngeunang barina ge. Kumaha atuh karunya ka budak perhatian. Gulo teuing. Hayang teuing aing mah teh ngeunang sia Neneng. Ka mana budakna ayeuna? Eueuh digubuk ku bapana jalan-jalan nek naon sia nanyakeun budak jeung bapana sia. Kan caritana ulang tahun tapi nah teu ramean. Henteu beres. Geus beres tadi oge sia teh. Musa mantap geus sia teh gubuk deui ya. Hayang aing mah tah. Tah gubuk tah. Gubuk tah. Sia aing mah teu butuh tah teu butuh. Teu butuh Neneng teu barang sia Neneng. Saya gubuk sia teh Neneng tah.